Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kedagar official di mana bayayana wilujeng sonten wilujeng bertebang dangu dari serang akinya. Di acara nu maneh nyaeta dongeng Sunda Pangbrahmana ti Kandaga Kedagar official YouTube. Urang ngeureuyeun nelaskeun hancan nu kadonna kamari nyaeta kasasar lampah 2. Nincak ayeuna bagian sakedik deui geuning pamirsa. Namatkeun panginten di bagian nu ka-7. Tapi kasasar lampah 2 teh aya rasanana nyaeta jilid ka-3 kasasar lampah 3 nya. 3 jilid dongeng kasasar lampah teh. Anu kadua tamat ayeuna. Kumaha rasana aya turang Bandungan wae nya sakedap deui. Kangge sampean manco sampean ngadangkeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae. Di toel palebat tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Boga grup WA, Instagram, Telegram sareng sajabina deui hatur nuhun. Mugi-mugi sadayana aya dina ginajar kalujengan dekirang sapawosna tetep dipaparinan kesehatan boh lahirna boh batina dijembarkeun manahna diambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina amin amin ya robbal alamin. Sanes barijeng wasajan dongeng aki mugi-mugi wae katampi kalian kabingahan sarta tiasa janten panglipur kalbu panguberah kana manah. Oge sasieun sabanjeureuna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya kangge pieunteugan urang kumu hirup di alam dunya. Urang keureueuh urang tamatkeun kasasar lampah jilid 2 bagian anu ka-7 nya. Da sakedik deui ieu teh. Para samakna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Harita kakarakuan jianet moyan truk-truk anu ngangkut kayu jati golonongan geus mimiti merul daratang kalapak panerimaan kayu di sabudeureun wilayah Klender Jakarta. Alek geus mimiti sibuk ngaladangan nu meuli obat sabab bener ceuk omonganna Rido yen geus loba langganan obat teh. Kari diuk nungguan nu meuli daratang sorangan nu meulina. Ketambahan dibantuan ku Bang Mamat anu bagian kukurilingan. Supir jeung kenek truk di wewengkon Jawa Barat atawa Sumatera mah memang lolobana ngajual kayu jati jeung mahoni teh ka Klender. Ari anu di Jawa Tengah, Jawa Timur mah biasana ngajualna ka lapak-lapak kayu anu aya di kota Japara. Wanci terus ngaganti waktu terus nyerelek. Teu karasa poe teh geus kasorenakeun. Tas cangklek Alek anu tadina pinuh ku obat ayeuna marubah jadi merkis ku duit. Obat ledis teu nyesa pisan malah masih kurang sabab nu meuli masih datang ari obatna geus kaburu erep. Alek jeung Bang Mamat eureun jualanana maranehna dalahar heula. Beres dahar terus ngaropi bari ngadeureuhkeun ka capek. Keur kitu reg mobil Jeep Jimmy pulas biru anu tayalian mobilna Rido eureun hareupeun nu duaan. Rido turun tina mobil tuluy nyampeurkeun ka Alek jeung Bang Mamat. "Kumaha dagang teh, Yat?" tanya Rido ka Alek bari gek diuk sisieunana. "Lancar, Do. Beres pokona mah," tembal Alek bari seuri. Romana mani marah mai. "Syukur atuh ari lancar mah. Hayu balik geus sore ieu teh. Ke peuting mah urang ulin ka diskotik Yat," cek Rido bari jung nangtung deui. Ka Bang Mamat mah manehna ukur nepak tak-tak bari ngasongkeun amplop nu geus dieusi ku duit. Rido jeung Alek naik kana mobil. Tuluy mobil di starter dan hirup.
saterusna maju lalaunan ninggalkeun wilayah Klender nuju ka imahna Ridho nu aya di Pondok Kalapa. Ridho teh nepi harita ge can boga pamajikan sabab manehna mah embung rumah tangga hirupna ukur ngudag kasenangan dunya unggal peuting hura-hura di diskotik jeung awewe bayaran. Geus 4 bulan leuwih Halek cicing di imahna Ridho. Pagaweanana unggal poe dagang obat-obatan terlarang. Geus apaleun ayeuna mah Halek teh yen nu dijualna teh obat terlarang anu remen dipake marabok ku sakur anu meulina. Tapi dasar geus kangeunahan jeung kadagingan, Halek embung eureun manehna kalah leuwih getol sabab kabita ku bati anu kandel. Unggal peuting beres dagang Halek jeung Ridho geus biasa ulin ka diskotik ngadon mabok we kitu bari nyawer awewe bayaran. Atuh bati gede ge tiap peuting ludes dipake hura-hura. Ceuk paribasa mah ceunah duit setan didahar ku jurig. Beurang panen peutingna beak deui, kitu jeung kitu kalakuan sapopoena teh. Poe harita Halek dagangna teu pati segut, teuing kunaon hatena ti peuting keneh seseblakan wae. Manehna nelpon ka Ridho minta dijemput beurang keneh, teu lila Ridho datang ngajemput tuluy baralik ka Pondok Kalapa. Lek, mobil kijang beureum teh rarasaan ti mimiti indit ti Klender euy nuturkeun terus. Sugan sorangan wawuh ka mobilna eta. Ceuk Ridho bari terus ngawaskeun mobil kijang warna beureum mana nuturkeun di satukangan mobilna. Halek nitenan tina kaca spion. Ah, teu wawuh do, ngan tadi emang parkir di peuntaseun jalan do. Waduh, bawa polisi euy. Ceuk Ridho anu terus nincak gas mobilna dius bae. Mobil Ridho ngadius lumpat tarik, tapi mobil kijang beureum ge ngagancangan lumpatna. Dua mobil antukna silih udag. Ridho teu jadi balik ka imahna tapi manehna nyokot arah tol anu nuju ka Cibubur. Hiji mangsa mobil kijang geus hasil mepet mobil Jimny na Ridho. Mobil Jimny mepet ka sisi balik terus teu bisa maju sabab di hareupeunana aya tangkal ki hujan ngahalangan. "Lumpat Lek, lumpat!" ceuk Ridho bari nyokot pistol dina jero dashboard mobilna. Satuluyna mah manehna ngagajleng berengbeng lumpat ka kebon sisi jalan. Halek gancang nuturkeun manehna oge lumpat ngudag Ridho. 5 polisi marake jaket hideung turun dina mobil kijang. Tuluy lumpat ngebrik Ridho jeung Halek. Dor, bledag! Suara tembakan disada. Tembakan paringetan ti polisi bari ngagorowok. "Jangan lari! Stop! Berhenti! Jangan lari!" Tapi Ridho jeung Halek lainna eureun. Kalah kalumpatna tambah narikan. Halek jeung Ridho kapepet sabab hareupeunana kahalangan ku walungan anu lumayan jero. Ridho malik bari ngabekaskeun pistolna, cedor. Polisi malik ngecengkeun pistolna ka nuduhan, dor. Bledag. Dada kenca jeung katuhu Ridho katembus timah panas. Awakna ngoleap tuluy ngakebrus ragrag ka walungan. Halek ngadeg-deg manehna maksakeun hudang tuluy lumpat tapi karake 2 lengkah dor sora pistol polisi kasada deui. Suku kenca Halek ngadadak teu bisa dilengkahkeun.
Awakna ngudupruk teu bisa hudang, si oreng betisna baloboran getih katembus ku pelor polisi. Tambah ka dieu karasa tambah nyeri jeung panas nyaksak ti bitis nepi kana angen. Atuh Alek akhirna mah ngudupung teu walakaya. Polisi tuluy ngaborgol dua leungeun Alek. Saudara, kami tangkap atas tuduhan pengedaran obat-obatan terlarang dan juga atas pembunuhan 3 tukang beca di kota Cimahi. Alek harita ukur bisa pasrah sumerah narima kana kanyataan da hatena rumasa salah. Geus ngalakukeun kabeh anu didakwakeun ka dirina. 2 minggu ti harita Alek teh diponis 20 tahun penjara ku pengadilan. Manehna kudu meakeun sasaumurna di jero pangberokan. Nanggung sagala akibat tina sagala laku lampahna anu kalangsu kasasar. Sabab teu apa jalan kebenaran. Kabelokeun ku harewosna setan. Eleh jajaten jeung ipis iman. Ku sabab kitu pamiarsa sing atos-atos sing hade nya dina nyandak hiji kaputusan komo kaputusan anu nangtukeun kana hirup urang. Sabab lamun urang salah kana ngalengkah bisa kasasar jalan. Pamiarsa sadayana dongeng Sunda kasasar lampah jilid 2 rupina nya tamat dugi ka dieu. Mugi-mugi aya pulungeunana pamirsa pikeun urang sararea dina nggeuning ngambah hirup kehirupan di alam dunya. Urang penak deui nya enjing bangitana tanapi pageto dina buku katilu nyaeta kasasar lampah jilid 3. Upami dina dongeng-dongeng aki aya kasayana eta mah dongkapna ti Allah Ta'ala pamirsa pami aya kawonan nyaeta mah dongkapna ti kahilapan aki dalang atanapi aki pangarangnya. Aki nada dihapunten milih aya nu kasabit nami kasebat lampah kaguar paripolah eta mah ukur kaleresan bae. Ukituna panginten sakitu nu kapihaturnya dongeng lalakon yayat teh. Urang teraskeun ka kasasar lampah 3 atanapi buku nu panungtung ieu teh. Ngeunaan lalakon kahirupan yayat teh nya tamat panginten teu aya jilid ka-4 mah. Anu palai neraskeun kana kasasar lampah 3 mangga atuh curat-coret tina pairan atanapi komen nya. Anu palai nu sanesna oge mangga nya bilih hoyong dongeng jurik, dongeng cinta. Drama percintaannya atanapi dongeng silat. Anu sanesna mangga we nya. Pamirsa, mugi-mugi sadayana anu ngabandungan dugi ka tamat atuh dipaparian kawaluyaan nya. Kasinugrahan, kasayan, kelancaran sagelurupi urusan. Amin. Akina panginten amit mungkur heula sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.